Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para siswa sadaya wilujeng patepang deui dina channel iHairstyle. Dina deket ieu Bapak bade medar ngeunaan guguritan. Dua kompetensi nu kedah ku hidup di cangkem nyata nu kahiji kompetensi pengetahuan, nu kadua kompetensi keterampilan. Dina kompetensi pengetahuan diharap hidup bisa nafsirkeun eusi eta guguritan teh ya. Sedangkan dina kompetensi keterampilan hidup diharap bisa nembangkeun ya, minimal bisa menyimak ngarepkeun kalawan pinuh kadariaan sarta pinuh penghargaan karena budaya leluhur urang. Aya nu lumpuh musafir bari sila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu eukeur walang siar neangan sandang pangan anu lolong gebut labuh nu kadupak katindihan dua nana pada nyeri anu kadupak nyarekan nu kadupak pati bengong sasadu minta hampura lantaran teu awas akhirna pada sasadu pedah pada terang bisa Ada seorang musafir lumpuh sambil bersila di pinggir jalan, tersenggol oleh seorang yang buta yang sedang mencari nafkah, mencari kebutuhan hidup. Yang buta jatuh, yang tersenggol tertimpa. Dua-duanya merasakan sakit. Yang tersenggol marah-marah, yang tersenggol cuma melongo, memelas minta maaf sebab tidak bisa melihat. Akhirnya saling meminta maaf karena tidak bisa melihat. Yang buta tidak bisa melihat, yang lumpuh tidak bisa berjalan. Kalaulah pada ego, mungkin akan terus saling menyalahkan. Nah, begitulah kira-kira mungkin terjemahan dari guguritan Asmarandana yang tadi kalian simak. Jadi dalam materi ini Bapak berharap kalian bisa menyimak dengan penuh semangat ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan guguritan? Guguritan itu wangun dangding ya, wangun dangding yang terikat oleh pupuh. Artinya dangding tersebut diambil dari pupuh. Nah, itu disebut guguritan. Ada juga yang disebut wawacan ya. Wawacan itu bedanya dengan guguritan. Biasanya guguritan mah leuwih pondok, sedangkan wawacan panjang ya, panjang. Bisa oge wawacan mah leuwih loba pupuh anu ditembangkeunana. Ya. Aya sababaraha tokoh anu ngamakarkeun guguritan ya, diantaranya Haji Hasan Mustafa, Wahyu Wibisana, Yusrusiana,
atau kadienakeun almarhum Hidayat Suryalaga. Anjeuna ngiring ngamengkarkeun tumuwuhna guguritan. Kata can dilajengkeun mangga kupingkeun guguritan anu kadua dina wangun Sinom. Harta pada nareangan, harti pada nyararungsi, sabab tuan anak guna, harti bisa mere bukti, harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud. Nedunan sakahayang tapi harta gampang leungit. Munggu harti manfaat dunia akhirat. Harta pada dicari, ilmu akan bertambah. Ilmu semua berguna, harta pun berguna. Pada bisa memberi hasil, bisa berhasil apa yang kita inginkan. Untuk memenuhi cita-cita, harta dan ilmu suka memberi manfaat kalau dijaga dan digeluti. Mungkin arti dari Pupuh Sinom yang tadi kalian dengarkan ya. Selanjutnya mengenai pupuh ya. Pupuh itu wangun karya puisi yang terikat oleh guru lagu dan guru wilangan ya. Wangun karangan puisi ya yang terikat oleh guru lagu dan wilangan. Jadi wangun pupuh teh nyata wangun karya puisi anu kaiket atawa kauger ku guru lagu jeung guru wilangan. Naon senapa ari guru lagu teh? Guru lagu teh sora vokal ya, sora vokal anu sarua ditungtung baris. Nah, jadi sora vokal anu sarua ditungtung baris disebut guru lagu. Lamun dina bahasa Indonesia mah meureunnan rima lah ya dina puisi mah ya. Nah, puisina itu asup puisi heubeul atau puisi anyar. Nah, kalau albetna puisi heubeul, artinya heubeul itu puisi lama ya. Nah, naon cenah guru wilangan? Nah, guru wilangan mah sami jeung suku kata. Nah, dina basa Sunda mah sok disebat oge ngang ya. Jadi tiap baris biasanya suku kata. Contohnya misalnya dina kecap harta harti pada nareangan. Harta harti pada nareangan. Harta pada nareangan berarti 8. Jadi Pupuh Sinom nu tadi ya diwengkuku guru lagu. Nah, guru wilanganana 8. Nanti disebut guru lagu jeung guru wilangan. Jadi ulah pahilinya ya anu disebut guru lagu sora vokal anu sarua di ujung baris.
atau rima teh ya. Contoh tadi harta pada larangan. Jadi jadi a huruf anu sarwana teh. Ya. Sedangkan guru wilangan nyata suku kata. Nah, tadi harta pada larangan. Nah, itu suku kata atau di bahasa Sunda disebut guru wilangan ya. Nah, siga nama mangsa kitu penjelasan ti Bapak ya, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo tugasna tos aya LKPD anu disayogikeun ku MGMP ya. Untuk sementara gambaran tugasna nyata ke narjamahkeun kana bahasa Indonesia ya, hidup narjamahkeun. Cuma praktekna keterampilanana tiasa nembangkeun. Pak, hese atuh nembangkeun mah nyata menyimak balah mendengarkan dengan penuh semangat ya, udah sami eta ge nami praktek ya. Mung sakitu panginten pedaranti Bapak dinten ieu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya dua kompetensi nu kedah ku hidup di atau tembang guguritan. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh tidak bisa berjalan,